Dia mau kemana pagi-pagi udah bangun? Ini mau keluar, cek udah segar, mau ikut kah? Enggak, silahkan, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa bilang aja ke saya. Oh ya udah tuh, siap. Saya berangkat dulu ya. Ayo ke mana Jang? Kepo maneh mah. Bapek kumaha maneh we? Dih, parah udah teh. Gitu udah nunggu kegilaan ku cinta mah. Mang, bakal kaki Ji. Ya siap. Mam jeung naon? Naon put mamna, meser we bakal kak tidinya tah. Di atasna. Mang meser bakal kak. Sabar Ji. Hiji mang. Siap. 5 acsna. Beda, bukan talin maneh. Aya keur naon di dieu? Ini kakak, mana kenaon? Urang mun bakal kak. Naruhan wa. Ih. Mang atas acan. Atas. Mang nuhun. Ya. Rik tilanya. Gening si ieu heula, mang teh heula. Nyebaya tuh tilah. Emang gening si itu heula teh heula. Ya ujang kakak mangkat tuh. Kenyan atuh dia. Nuhun ya, Mang. Ya, duh, si parah euy. Kamarana baru dakte senarieun. Oh ya kita sok marahin gaple. Anehnya. Mun dihaja-haja mah ka dieu teh sok areueuh. Ari teu dihaja-haja sok araya. Aneh kieu ah. Cing coba orang ngajaran telepon si Toge. Ih, nah make jeung kudu teu aktif. Operatorna rada ieu cikeun mah ye. Ah, cing coba orang ngajaran kayak mana?
Kar kunaon teu ulin sinariun? Gering. Barudak kamarana? Teling tuh. Sabar kayak mana jiji tuh. Teu nyaho ah. Nangis kemana? Dia cicing. Heuh atuh hayu. Lompatan ke perempuan gitu. Sugar pas ulah guys. Ngomong kaduru udah. Nya moal tuh ah. Nah sinariun. Euy, nya si ieu sa ku kamar main kabeh teh. Si Atut. Oh, sinariun gitu sok aya gitu sok nyongcol tadinya. Enak mah aneh. Nah, ayeuna teh keur musim pilek maneh teh. Ulah ulin tengah Oh, peuting. urang henteu ah. Yang mana manusia purba da. Udah dituna pada aneh manusia purba naon coba teu ngarti urang ah. Manusia purba teh manusia zaman baheula karuat. Tapi kuat ge rada boloon kitu seueutik kos maneh. Urang kieu kaset mah ge aneh. Gitu. Contohna bieu ieu di Lengkahan. Nya ada kumaha jalan gitu jauh ah. Tuh celencang panas ya, aduh serap we. Lagi ngapain ah? Ini biasa bakar kayu. Ya sa eta ge sa ge. Sa eta. Aturan iya, Bro. Ih, kenalan nih. Karena Kenalan. siapa lah? Nama aja. Nama orang ieu naon nya teh Baon lah, bae sebut Baon, ngaranna Ramadan gitu. Nu simpel Baon. Ulah gitu tuh kenalan sing sopan. Kumaha teu? Siapa ini ya? Oh, dia namanya Rama. Oh, Rama. Ya. Oh, non, iya non, orang mana mana? Ulah gitu mana mah teh sopan. Udah kumaha deui teu ngarti naon ibasa naon tuh? Indonesia. Komo ke situ mah naon? Orang lain Indonesia orang Sunda. Nah, kenalan negara Indonesia. Negara Indonesia eta Sunda logat mah aneh we. Cara apa dia? Enggak, ini biasa. Iya we non kos kieu lah mun ceuk mah non. Ieu keur oke poet ah. Gitu ya. Belum tidur, ah? Belum. Cerencang panas euy aduh. Kenapa? Panas. Enak tidur juga. Banyak nyamuk. Bukan sih. Panas. Terus kenapa? Nah, saya sih dari 2 hari gitu mikirin Ujang ketemu gimana gitu waktunya. Eta ngomong Udah, naon? jangan dipikirin. Euy, deui kuna. Ngomong naon geus kieu euy? Kepo maneh mah. Ketemu naon tuh? Ketemu teh papanggi. Oh, papanggih. Heeh. Aduh, eta meletuk euy. Aduh. Cokot dulu. Cepat. Aduh, panas euy. Tah. Kalem atuh, kekaleman. Panas eta meletuk. Ah, tuh, tah. Borangan budak teh. Euy, eta meletuk tah batu. Cik ten borangan. Tiris tadi mah. Itu mung eta seperti. Dina ka dieu euy. Panas teh meletuk. Ini tuh puguh budak teh nih. Oh, udah meletuk power aneh wae. Udah jangan dipikirin, ah. Tidur udah malam sekarang mah. Ikut kadang. Ya udah kadang aja. Setelah bahasa eta mah tuh tong kadang-kadang bising gering lah ngecicing Kalian itu. jagain ini rumah. Soalnya kan kemarin banyak ya gitu semacam maling lagi. Nah, itu dimain maling ah. Maok. Oh kayaknya maneh meureun. Oh, di tuna. Terus bukan ke situ dah. Kak, kalau gadang sambil main gitar kayaknya enak ya. Iya, kayaknya enak. Main dong, Kak. Mainnya. Iya, Ambil di sini. ambil ke sini ya. Ya udah, saya ambil dulu. Wih, Maaf nih nyuruh. Ya, nyongkot naon euy. Hot gitar. Kayak mana nyanyi ya? Oh, jagoan tuh pas benrang ah. Cing kurang. Ieu non nya teh. Ah, teh pedut. Lagu nya. Baben. Ieu non cerencang. Bocor rengsan tuh. Ini nanti di lagu dangdut tungkul ah. Emang di itu non tuh. Gimana eta? Non naburan non. Jakarta. Oh, tah men Jakarta naon tuh? Biasa galau-galau. Ih, nikos. Non tuh na TV teh Korea non. Bebas terserah. Terserah aja. Duh rada panas di dieu. Meroncarat ka dieu pindah di situ. Pindah-pindah wae budak tadi. Udah meletuk ah. Power kuno ieu. Nu banget kemah banget. Kemah banget teh rada ganteng, miting ngegantengan tuh. Bebas. Pongdut teh pongdut.
Genah joget gitu tah. Aduh. Pongdut nu arin ditelin. Tah eta cigina mah bener. Bener di ditu mah. Aya dina Google sok tangan. Oh emang enggak tahu lagu Na pongdut? Google. Enggak tahu. Apa Nokia? Nyamun di. Aneh, urang na HP Nokia orang sok nempuan pongdut jaroget geuna. Apa Nokia? Ini HP Nokia gila canggih Udah lagu apa aja bebas. Oke. Sok lah. Ngadengkeun lagu non ge. Tuh menahan tinggal itu. Lagu naon tuh pikir-pikir Tuh menahan teh cara maneh lagu teh. Astagfirullahaladzim. Pongdut urutan anu eta teh. Dupak-dupak. Yes. Pongdut anu di Biming teh nya. Jika nama orang nontonan di Nokia terus nonton. Cingina dengekeun merenungkan kieu mah. Tak pernah ku menduga, tak pernah ku coba, Ini kan nyarap pernah hulu angan aduh. Enak ah. dan tak pernah Enak juga ya. Kayaknya pernah belajar seni musik ya? Pernah sih waktu sekolah. Oh iya sama saya juga pernah sih. Ya udah nih mau pinjam. Oh enggak sok ah. Sok. Dia Sok. dia bisa. Bisa kan? Satu nama buru. Sok. Buru. Era beres samperan deui teman. Gabre dulu naon. Kamu minjemnya sekedeng lah. Mau lila sekedeng. Pongdut Biming. Eta teh. Kalau aku ke situs teh nu ieu teh ya. Nomor 2. Aya di gigireun anu kelontong gandeng bade bobok. Ngerakeun mun ngartieun mah ngerakeun ulah kitu. Kumaha ditu? Sarajeng nyindiran urang. Nyanggeus tuh sok lagu sok. Ulah kitu laguna. Lagu. Lain gigireun. Mun ngartieun batur urang Bahasa Indonesia orang bisa salagu yo. Sok. Lagu eta geuning. Dangding 7 lapis langit. Pugu po di kuncina. Bisa kan baheula teh kumaha? Baheula kumaha tuh? Ya urang ngajaran tuh. Sok lah. Biar injem mung rek teh. Malagu nu Tentunya. letak-letak. Naon yang penting enak lu hate gitu. Mantap. ingat dulu sama si Ujang, main gitar bareng, bermain kemana-mana bareng, tapi entah sekarang dia kemana, dicari gak ketemu. Apakah dia benci sama aku? Apakah aku mending pulang aja? Woi. Kenapa? Nandek teh. Ya, apa? Ini kieu teh. Serius. Udah jangan dipikirin. Slow aja. Mikirkeun naon tuh, mikirkeun naon tuh. Mana mun ngerti bahasa Indonesia mah mon pasti sedih lah cari tanah. Geus urang lagi ngarada mana nyarep kana ulang. Aduh. Tuh nyanyi. Ulah pongdut wae nya. Lagu ieu we salah ka aku mencintaimu. Tah. Iya teh es teh 2 gelas teh geuning. T12 kesep mana teh. Oh, salah. Salah ayo teh. Mana ge biasa lah. Carekan ki nyaon di teu nama. Di nurutan. Nonton naon tuh. Ingat lagu ya namanya masih. Kenapa? Jangan dipikirin udah, gak apa-apa. Habis pikir. Ya udah, ntar juga ketemu. Salah kunci. Enggak gitu, bukan mikirin Ujang. Terus kenapa? Geus enak pongdut tong dipikirkeun geus. Udah jangan dipikirin. Nanti juga Ujang ketemu, mungkin si Ujang lagi sibuk kerja, gak tahu sibuk apa. Mikirin Ujang sih aduh. Terus mikirin apa? Ya, saya takutnya ngerepotin gitu tinggal di sini. Gak apa-apa, hitung-hitung nemenin saya aja kan saya hidup sendiri. Iya sih, Gandeng tapi ya, pikir curhat. Tapi kenapa? udah 2 hari sih Ujang gak ketemu. Ntar juga paling ketemu. Balikan nomor. Ntar saya temenin dah nyari si Ujang. Sudah ya. Ini rumah mana nih? Kemana? Dengan si Ujang. Kita tuh. Si menang gitarna nyakat suluh man. Suruh di mana lah ubu. Bebas. Kabiming. Bung ubu jauh di itu Subang. Kudu di Subang. Mau ngabong orang Subang, ngomong di Subang. Emang bimbing orang Subang aneh wae. Udah jijina bimbing mah nya. Itu Biming mah orang Cikukuk. Cukup. Eta palebahan itu Pasir Pining. Pais terong. Udah jangan dipikirin mulu ah.
Besok aja ya cari. Iya ya udah. Jam berapa? Serah sih. Nah udah sekarang mah tidur. Saya sama dia aja. Ya. Besok saya pinjam baju lagi ya. Iya. Ya sok be. Ini gitar di saya. Pinjam sok coba Saya tidur dulu ya. Ya. Itu balik sare udah mah. Landeng. Nah boga bat nyambut ke karunya. Kayak pendul yang itu tuh. Mana mah kolot zaman baheula ya pakai pendul. Emang pendul baheula aya nage ayatna tuh di urang mah. Ieu urang mah legend jadi. Pakai pendul. Heeh. Pendul tak kos lu mana pendul. Bukan tuh itu kos. Oh,